wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa sadayana patepang deui sareng simkuring Elviana Sifa Julistina dina warta bahasa Sunda. Anu bade kapindangkeun nyaeta bencana taneuh oyag di Desa Mandala, Kecamatan Sirampo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pamirsa nyanggakeun warta salengkep. Di total 127 imah warga anu ruksak, 104 diantarana ngalaman karuksakan parna. Warga hariwang imahna baris ragrag. Dengan ukur eta, bencana taneuh oyag oge nyababkeun infrastruktur jalan di sabudeureun lembur ruksak dina sababaraha titik. Lokasi longsor panggedena perenahna di Dukuh Kerjaan Mandala arah Kaler Kulon, kalayan kamiringan 60 derajat. Bencana ieu ngajadikeun warga kacida hariwang. Ratusan warga, utamina ibu-ibu jeung barudak, milih cicing samentawis di posko pengungsian. Jumlah korban anu ngungsi alatan bencana tanah oyag di Desa Mandala, Kecamatan Sirampo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dugi kasonten jumaah terus nambahan. Aranjeunna ngarep-ngarep tiasa direlokasi ka tempat nu leuwih aman. Ayeuna aya 367 jiwa anu kungsi ka posko pangungsian. Oge ka imah dulur-dulurna anu dirasa leuwih aman. Mayoritas pangungsi teh ibu-ibu jeung barudak. Sababaraha di antarana kacida hariwang jeung sedihna lantaran imahna aya nu ruksak sarta ngarepkeun pamarentah ngayogikeun lahan pikeun direlokasi. Pamirsa sadayana, rupina ngasakitu warta anu parantos didugikeun ku simkuring mugia mangpaat wilujeng patepang deui di lain waktos. Simkuring Elviana Sifa Julistina amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.